Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya balawargi kanca-kanca balaria. Kumaha dararamang sadayana nu teu damangna sing dienggal damangkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aturan tebang dangu deui sareng simkuring Kisukma alias Mang Maman ti lemah cai kampung Suka Tengah. Hatur nuhun pisan rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu atos subscribe jeung anu atos satia dina channel simkuring. Ngilap oge kabaraya sadayana anu alanyar pisan di subscribe lah jeung diaktifkeun lonceng notifikasina ngarah terang kana bag-bagan carita simkuring. Ibu-ibu anu nuju ditepas keur ngobrol sareng tatanggi atanapi nuju gegeroh nyeuseuh jeung sagala pacabakanana mugia sing janten ibadah anu agung. Bapak-bapak anu nuju ditepas balas mikiran pangabutuh sadi dinten kangge keluarga. Mugia dilangsar lungsurkeun kana padamelanana atanapi kana urusanana anu nuju di perjalanan sing salamet nugi ka bumina masing-masing atanapi dugi ka tujuana masing-masing. Baraya sadayana kaum dangu simkuring teh di dieu bade naraskeun hanca simkuring anu kiwari katunda anu judulna Waliwis Bodas nu dikarang ku Bapak Sukandar anu diropea deui ku simkuring atanapi anu didongengkeun deui ku simkuring. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang lebet ka alam carita. Baraya lamun telepat mahan simkuring kiwari teh sabot geri kitu jeleng deui aya nu luncat ka pakalangan rakimin urang kepuh batur salemburna simbar manehna oge terus nyirig ngadeuketan kadaklan jengkat rakimin ngobakeun suku bari ngahabatkeun owena rek dipake ngababuk bincurang lawan. Tapi daklan nu memang geus cukup ngarti manehna ngagentak ngagilek bari ngabarengan tinggelanana dipake nakis. Rakimin ngajengkat deui bari ngahabatkeun hoena. Tapi kumanehna sama sakali teu kaciten yen hoe lawanna mah tisanggeusna dipake nakis teh tacan ditarik deui. Ugue sakilatna keur terus bae disabetkeun kana bincurang. Kontan rakimin ngegaro lantaran lain deui nyerina ugu dihabek satakerna. Amoh temenan wong kepuh. Daklan ngagagak talakuna estuning goana keur make nyebut-nyebut hipuna keur urang kepuh mah. Uwe tumarapna kasimbar lain deui mata kaheabna kana hate. Uwe tumarapna kasimbar lain deui mata kaheabna kana hate. Kumanehna geus kaharti ucap-ucapanana daklan teh sasatna ngahina ka urang kepuh. Ku kituna teu antaparah deui. Corelat jeleng bae manehna luncat ke tengah pakalangan leungeunna geus nyekel hoe dipalangkeun hareupeun dadana. Ayeuna mah si ngebarong nu rek maju teh. Daklan teu tinggaleun ti ngagagakna
Sanajan bener tangtungan Simbar teh ngegiling-girik satanding anak gajah, tapi manehna teu ngarasa seber saeutik oge. Teu milu gawe, Tokron. Coba icip-icip si Simbar nu majar hibu teh. Simbar bari nyabetkeun hoena kana sirah, pikeun manehna mah geus teu make ijiran deui. Nah make aturan ujugan atawa lain pokona mah asal bisa ngahanca nu jadi lawan. Galak geuning singa parung teh. Daklan bari ngalelepkeun sirahna, kolek bat hoena rek dipake ngababuk bincurang, tapi Simbar ngagentak nyerong ka katuhu bari narik suku katuhuna ka tukang. Hiu! Hoena dipake nakis sajalan jeung ngagilirna badan. Hiu! Hoena dibalikeun deui nyewuk ka kenca ngabarengan malikna awak ka belah kenca. Tumarapna kadaklan lain deui ngarajugna. Kukituna ngagentak manehna nyingkrag. Kakatuhu bari ngahabatkeun hoena dipake nakis. Tapi Simbar nu memang nasa kicep oge geus bisa kajudi kana garakan nu jadi lawana. Ngagentak manehna ngangsrodkeun suku katuhuna ka hareup semu nyerong ka kenca. Ulawit gerakan hoena robah langsung dihebatkeun ka luhur sarta terus dibalikeun deui ka handap nyewuk kerek ngahanca sirah. Nu tumarapna kadaklan mah ngaranjuk deui bae. Kukituna ngagentak ngajaul ka tukang pikeun nyalametkeun sirahna. Orokaya Simbar oge lain jago sakatiga, barang manehna mireungeuh gerakan lawan semu-semu anu rek ngejat ka tukang. Ngagentak manehna ngangsrodkeun suku kencana sajajar jeung kadudukan suku katuhuna nu ayeuna mah nambleg di tukang. Sedang gerakan hoena terus nyuruntul ka handap, nu pikeun daklan mah geus teu bisa naon-naon deui, iwal tinggal balieurkeun sirahna pikeun nyingkahan hoe lawana. Tapi geus teu bisa disingkahan deui, sanajan bener sirahna bisa disalametkeun, tapi tak-takna mah teu burung we kabeunangan. Jelebetna hoe teh lain deui nyerina sarta karasana tak-takna teh asa sempal. Ayo, kerabudi. Tokron. Simbar bari ngangsrodkeun deui suku katuhuna ka hareup ngabarengan nilopna leungeun katuhu nu saterusna ngagejerot kana careham. Ugue balukarna tenggelan hoe kana tak-takna oge, daklan teh masih keneh ngagigeug. Ayeuna ditambah deui ku ngagejerotna siku kana careham. Geus kitu ditimpah deui ku nyebrutna leungeun kenca Simbar ngahanca gado. Sedeng leungeun katuhuna nu tadi meuntas masekon sakilat mekar deui. Hiuk! Hoena dihebatkeun nu teu mencog deui ngabeletuk kana sirah. Nu antukna daklan jawara kandang haur teh sakali ieu mah kapaksa narima kana nasibna. Leungit budi ilang daya teu kuat nyangga wewesen nu jadi lawan. Badana ngoleab ka tukang, ngagabru nang karak bengkung empes-empesan ngan kari napas, badana mah ngabebengkang teu usik teu malik. Curang Simbar. Makdor ngagentak luncat ka pakalangan maksud rek bebela ka babaturan. Naon curang? Lebah mana kaulah curang? Simbar ngagagak sarta kedeuweung bae hoena dibalangkeun. Cenah tadi rek ngalakukeun ujugan, tapi buktina Makdor muncereung sinar panona tembong hurung, ciri wanci ngandung nafsu nu nguwung-nguwung. Siapa pintur, siapa unggul? Makdor,
Kaula mah ngan rek ngebuktikan. Nah bener urang kepuh teh hipu teu beda ti puyum sampo. Saha ieu na anu amok? Wong Indramayu teu beda ti delan. Simbar terus-terusan ngagagak. Petalakuna estuning taya pisan kagimir. Ungkuh ger deui manehna dikeprokan. Nulalajo teh kabeh oge mihak ka manehanana. Bubuhan batur salambur. Ugue tumerapna ka Magdor nepi ka ngagidir bakating ku geus teu tahan ngawengku nafsu nganah hadena Haji Sabri ngegentak nyampeurkeun. Magdor sabisa-bisa dipeper di lalemu supaya nafsuna ulah katuluyan. Atuh daklan terus pada nyingkerak dibawa ka jero imah. Sedengkeun Simbar lantaran ngaragangan kanu boga hajat. Manehna terus bae pamitan ka Haji Sabri. Nu satuluyna manehna ngagedig sejak balik ka imahna. Piheundaklan mah lain deui ngarasa peurihna. Manehna nepi ka bisa diragrageun di panyabaan tur bari pada ngalalajoanan. Estuning wiwirang di kolong catang nya gede nya panjang. Mun teuras kana ajen diri sarata bari boga karep hayang males kanyari. Poe eta keneh oge manehna teu tangtu guragir we ngusap pirit bari indit. Orok haya hal ieu teh oge teu disatujuan ku Magdor nu memangna manehna oge teu weleh neuteuli ka Simbar. Hayang mecakan ngajajal jajaten katut wewesana. Pentingna kaayaan di imahna Pak Haji Sabri teh geus ngemprung deui bae nanggap banjet. Memang nage ditanggapna teh sapoe sapeuting. Atuh nu lalajo di luar geus ngagimbung, sedengkeun di jero balandongan geus sempak ngaberes. Nu ngadon lalajo bari nyecep ka budak sunat. Malah ayeuna mah leuwih lobah batan tadi beurang. Lantaran lobah nu ngarasa panasaran pedah menang beja cenah Simbar kung sireributan jeung semah ondangan urang Indramayu. Ukituna peuting ieu tangtu bakal aya kajadian deui lantaran semah-semah teh tacan baralik isukan isuk-isuk rek baralikna. Malah tu Bagus Marjan oge nu imahna di jero kota. Peuting ieu mah ngahajakeun datang bari diiring ku pacalang-pacalangna. Nyaeta Barani, Demu, Beong, jeung Mail lain ngahaja-haja teuing rek nyumponan panguandangna Haji Sabri. Man ieu mah samata-mata kajurung ku panasaran dumeh manggih beja cenah Simbar kung siriributan jeung jago-jago ti Indramayu. Memang mun eueuh beja kieu mah manehna teh moal nya ge datang. Sanajan bener manehna teh diondang ku Haji Sabri. Barani nu memang jadi palatukna leumpangna ti heula ngagedig. Mun kabenaran aya jelema nu ngahalangan jajalaneunana teuing geus deui cebrot bae ku manehna didupak. Atuh nu didupak saeutik oge teu bisa naon-naon iwal ti gancang bae ngejak bari ngararasakeun ka nyeri. Nu sejen atuh barang ngeret mireungeuh ki Barani ngagentak nyarengled ka sisi lantaran kumaranehanana geus kajudi yen tu Bagus Marjan bakal ngaliwat. Harita oge jalma-jalma teh ngadadak buriak nyengled
Pugue pikeun Haji Sabri mah lain deui ngaranjugna lantaran disangka nama simbar tangtu datang deui. Tapi barang ret manehna mireungeuh barani nu terus ngajaga di lawang. Manehna ngagentak nyampeurkeun lantaran geus teug bae tangtu bakal kadatangan Tubagus Marjan. Tuan tanah bangsa awak nu teu kira-kira kejemna. Geus ampir 2/3 kampung Kepuh teh dipiboga ku manehanana kalawan make jalan nu kacidalicikna. Tacan gepok Haji Sabri nanyakeun rong heap teh Tubagus tembong di luar pakarangan. Kukituna ngagentak Haji Sabri turun kaburuan pikeun mabag nu anyar datang. Ari srog kahareupeunana gancang Haji Sabri ngahormah ngapongkokeun awakna bari 2 pigelang leungeunna diteundeun palebah beuteungna. Wilujeng wage, Tubagus. Haji Sabri nyaritana lentongna keur. Awang suhulna Haji. Maaf. Tadi beurang mah kaula teh teu bisa ka dieu. Tubagus Marjan bari nyambut leungeunna Haji Sabri nu terus nyolong korong. Cumohon. Urupina repot ku padamelan. Haji Sabri tetep lentong bari dibarengan ku rengkuhna. Nya kitu. Haji. Mangga atuh lenggah. Geus kitu mah gegag-gegag Tubagus Marjan bari diiringkeun ku Haji Sabri. Leumpangna gagah dangah bari teu weleh ngareretan ka sakur nu keur hempak ngaberes dina kursi ondangan. Patalakuna estuning ieu aing naker teu beda ti pangagung nu keur milemburan sarta sakuron nu direret ku manehanana. Kabeh oge taya nu teu cengkat tina kursina nangtung heula nandakeun hormatna. Ngan gumplukan bang bokek nu tetep dariuk dina kursina. Ukur sorot panonna we milu nuturkeun nu keur leumpang bari pinuh ku tanda tanya. Kitu soteh nu can nyarahueun bakuna mah sema-sema ari urang dinyana mah sanajan bener ge teu narangtung tapi arunggeuk nandakeun hormatna. Di lain-lain oge katuan tanah mun seug kurang ngageunahkeun kana hatena geus pinasti rupna bakal manggih kasulitan. Bus Tubagus Marjan langsung ka jero imah. Maksudna rek nyecep heula. Atuh pakacar-pakacar Haji Sabri ribut pasang meja geus ngarti deui yen Tubagus Marjan mah diukna kudu misah teu meunang dicampurkeun jeung nu sejen. Mun teu kitu manehna mah moal tulus diuk terus bae ngabang beos deui. Atuh teu hese are rong heap Tubagus Marjan kahareup deui gek bae manehna diuk dina kursi nu geus ditilaman ku buludru hejo. Sedeng pangiringna ngajajar diukna ngahiji nya ngahareupan meja sejen opatan ngariung teu kasalapan unulian. Cenah tadi beurang aya riributan bener kitu. Ye. Tubagus Marjan mimiti muka nyarita. Saeutik oge manehna mah teu katarik kureng kenek naronggeng-ronggeng nu bari ngahaleuang ngawihna patembalan. Sumuhun. Haji Sabri nembalan lalaunan. Saha? Tubagus Marjan api-api teu nyaho. Simbar. Jeung saha je? Tubagus Marjan terus talete. Tarong itu pun daklan tamu ti Indramayu. Haji Sabri nuduhkeun kurindatna. Mana je? Eta nu eueuh irungan. Sanes
Eta mah pun bokek ti kuitang Batawi itu nu nyarandet kana tihang. Geuning kerena kerupana mah. Mana nu eleh? Ji, Sumuhun pundaklan. Ay, kalah ka bosongotna geuning. Ari eta nu gigireun saha? Makdor. Sami pada ti Indramayu. Atuh, dikarepuknya Sisimbar teh. Sumuhun hantu. Ijen mung barang bade dipayunan. Upun makdor. Tinggal bae ku kuring di sapi. Mun hantep. Hayangnya mana nu eleh. Salah Sisimbar meureun nya. Lumatak timbul rerebutan. Memang Sisimbar mah gede ulu. Asa ieu aing pangjujugna di kebun mah. Ulah-ulah ka Haji oge ngokop manehanana mah. Haji Sabri ngabeuteum teu nembalan lantaran manehanana ngarasa bingung. Ari rek nyalahkeun daklan asa kurang hade beut ngadon ngagugoreng ka Semah. Oge tangtu katampana kutu Bagus Marjan mah moal kana piganaheun lantaran dihenteu-henteu oge sarua jeung ngaluskeun Simbar. Ari rek nyalahkeun Simbar da puguh memang diteang asal muasal nama salah daklan lantaran sungutna lancang nyebut-nyebut kurang ajar ka urang kepuh. Kukituna diri manehna pribadi oge saenyana mah kaciwit kulit ka bawa daging. Saha nu salah? Ye, Tu Bagus Marjan malikan deui pananyana lantaran ditempokeunana teh Haji Sabri kalah ka ngahuleung bari ngabeuteum. Tuh ka atuh, Tu Bagus. Da kuring teh kalorosan nuju ka Pengker. Haji Sabri teu diaekeun wakca balaka. eta sugan nah teu dipariksa tadi teh. Untuk wargi pun Simbarna kabujeng ngaleos. Salah atuh Haji. Sawajibna urang kudu nyaho alasanana. Komo deui nu jadi korban Sisimbar teh sasatna Semah. Andika nu kudu benar-benar ku urang dijaga sarta dihormat. Ajenting Sisimbar teh benar batur sakampung teh mah. Tapi manehna teh kudu bae ditindak. Lantaran sarua we jeung teu ngajenan ka urang kanu kasemahanana. Tu Bagus Marjan ngaja nyaritana rada ditarikeun supaya kadarengeun ku daklan jeung ku makdor. Sanajan teu ditarikeun oge da puguh kadarengeun obrolanana teh puguh teu sakumaha jauhna. Mun keur waktu tadi mah buah daklan buah makdor jol-jol ngarasa tegenah we Tu Bagus Marjan teh lantaran pok-pokanana bangun nu ngeuyeukkeun kamaranehanana. Tapi barang kabeh dieunakeun kabuktian manehanana teh beut kawas-kawas nu mihak kamaranehanana. Kukituna rasa tegenahna teh ngadadak musna. Malah ayeuna mah make jorojoy aya hate resep lantaran tetela ieu jalma nu dianggapna gegeden teh bangun nu ngewaeunna keur ka Simbar. Gan Bang Bokek nu tetep ngarasa pingeunah ku Tu Bagus Marjan. Bongan tadi make nyebut-nyebut daya irungan ka manehanana. Pedah irungna demes leuwih ti kukuran. Kawasna bae keur budakna katincak munding. Ari Haji Sabri barang ngadenge caritaan Tu Bagus Marjan teu beda ti nu nyeukseukan ka manehanana. Terus we ngabeuteum teu daekeun nembal deui nya moal teu nyalahkeun ka Simbar manehanana mah lantaran puguh geus natrat jalana. Ulah boro aya jalan pikeun ngebrehkeun ka cecebna.
Sanajan eueuh oge malah sok ngahaja tu Bagus Marjan teh sok ngagogoreng simbar. Saperti nu geus kanyahoan, tu Bagus Marjan teh hiji tuan tanah nu kacida kejemna sarta licik nu moal aya nu babandinganana nepi ka leuwih ti saparona lembur kepuh teh boh tanah darat boh pasawahan geus bisa dihak milik kumanehanana kalawan ngagunakeun hiji taktik nu kacida curangna. Kalawan dibantu ku usung esang nanya eta Barani, Demung, Beong, sarta Mail. Teu sirikna unggal poe ieu nu opatan teh ngulieng di jero kampung. Anjang sono kaunggal imah. Na tangga kawas nu heueuh taya pangarahan. Padahal sajaroning anjang-anjangan teh maranehanana ngabuis we ngadongengkeun kabageuran sarta kabalabahanana tu Bagus Marjan. Majarkeun teh cenah lamun urang butuh ku duit pikeun ongkos magawe atawa pikeun naon bae. Teu kudu susah-susah nginjem bae ka tu Bagus Marjan, moal katangka teu dibere lantaran manehna mah ahli tutulung kanu butuh, tukang nalang kanu sangsara. Nu hal ieu teh sanjatana mah ngan sakadar alus saur panguluan nu dimaksud supaya urang bisa kajeret kumanehanana. Buktina teu kurang-kurang urang lembur kepuh anu kapincut. Ku kitu teh mah saha anu teu butuh kana duit pikeun nyocokan kaperluanana. Hari ieu beut aya nu andom suka rek mere nginjem kalawan teu hese beleke kudu sembah jongkok heula. Malah ngaja ieu mah ditatawarkeun nya munasabah lamun pada haripeut teh. Paribasa haripeut ku teu teureuyeun gawok ku lebokeun. Nu antukna pupok pada nyararita ka Barani sabaturna yen rek nyoba-nyoba nginjem duit. Tetela teu hese malah teu kudu indit sorangan, tapi duitna ngahaja dianteurkeun ku Barani sabaturna. Baraya waktosna teu kabujeng, cag urang tunda heula di hanjuang siang sareng wengi, enjing urang teraskeun deui hanca salajengna. Atur nuhun pisan rebu-rebu nuhun like saketika bingahan anu atos subscribe jeung anu atos satia dina channel Sim Kuring. Tong hilap oge ka baraya kapala wargi ka kanca-kanca anu anyar pisan di subscribe lah jeung diaktifkeun lonceng notifikasina ngaraterang kana bag-bagan carita Sim Kuring. Aya salah sahiji anu nyantel dina hati nyaeta di komentar baraya anu atos ngindunkeun komentar. Aya ti Ibu Atanapi Eteh Sri Nuryani Kuningan selalu hadir. Hatur nuhun parantos hadirna jeung hatur nuhun parantos ngadangukeun ngabandungan kabaraya sadayana anu atos ngabarandungan kana dongeng Mang Maman. Mugi atuh sadayana sing dilungsur langsarkeun kana urusanana, tambi-tambi rezekina jeung disehat walafiatkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mang Maman saja amitan saja wangsul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.